Pamitra kaum dangu, Anggara harita jeung Nyi Saerah silih reret. Tuluy nangtung akhirna masararea nuturkeun si bewok, si tegar oge nuturkeun. Barang serog kanu dituju numayan memang geus carang nganu lalajo kerep kene. Ku tembok. Mun hayang milu maen awaskeun itu tuh, mangkok aya genep. Upamaen dipindah-pindahkeun, sing awas mata. Sabab jerona aya dadu, mana nu isian, mana nu kosong. Engke mun geus rengse minah-minahkeunana, urang dipentan neguh nu ayaan. Mangkok nomor sabaraha sebutkeun ku urang bari tunda tumpanganana. Ceuk si bewok nerangkeun tata cara main. Mun teu meneran kumaha? Duit ujang milik Banar. Mun meneran, duit batur ditarik ku ujang. Mun eueuh nu meneran, kabeh ditarik ku Banar. Anggara ngareret ka Mang Dampa nu direret Surti pok nyarita. Kieu kalah kuring ngawakilan opatan sabab modal nu dipake ku kuring hasil rereongan. Nu mainna kuring we ka. Tah nya kitu. Teu naon. Bebas di dieu mah moal nu maksa. Sok geus mimitian. Cek si bewok para mitra sadaya. Manehna ge miliuk deui dina kursi. Mang Dampa diuk nyang hareupan papan nu dipake lapakna di guratan kotak-kotak. Kabehna aya genep kotak make nomor ti hiji nepi ka genep, masing-masing kotak aya mangkok leutik nangku. Salah sahiji aya nu dieusian ku dadu. Geus kitu pamain dadu minah-minahkeun eta mangkok meuni gancang bakat ku geus pinter. Nepi ka mata lieur mana aya nu eusian jeung mana nu henteu, palebah dieu memang mata kudu awas ulah rek ngiceu. Reg nu minah-minahkeun mangkok eureun leungeunna ditarik cep-cempe. Nu rek masang aya nu ngahuleng, aya nu langsung ngomong 5, cenah bari sok nuna duit 1000 deket kotak nomor 5. Opat, ceuk Mang Dampa sok manehna nu duit 1000. Karek dua nu nunda duit nu sejen ngahuleng heula akhirna 5 nomor kaeusian kabeh. Nomor hiji eueuh nu numpangan dianggap kosong taya eusian. Sanggeus eueuh nu numpangan mangkok dibalikeun nomor genep kosong 5040 tilu jeung nu 2 ge kosong. Sakur anu masang narik napas hanyelu dari kari hiji deui mah geus barisan neguh tangtu nu eusian teh nomor hiji nu eueuh tumpangan. Barang dibuka nyaan dadu katuruban ku mangkok nomor hiji. Tilu omong sewot duit anu ngagoler ditarik plus kana rajut. Nyumput bunyi teu kecet-kecet nu eleh pating haruleng bandar nya kakak si bewok imut pok ngomong deui. Ulah kapok camak eleh sakalima sok beuntakeun matana. Ulah kabobodo ku teh nyawa atuh da mata mah sarua boga dua. Tukang main mata deui minah-minahkeun mangkok meuni pabuis. Hese dituturkeun ku panon tapi Mang Dampa nu geus kasundut hatena mikir. Adat baheula datang deui panon teu ngiceup-ngiceup terus mureleng kana ramo pamain teh. Rag eureun nu lalajo cempe tilu ceuk Mang Dampa tuluy ngodok saku tapi duitna beak. Waduh, kosong modal anjang namprak ka Anggara sok 1000 tuluy dipasangkeun. Anggara jeung Nyi Saerah ngarahuh narik napas sok sieun eleh deui. Nu sejen suksok nu datumpanganana bari nyebutkeun nomor jagona. Nomor 3 ditumpangan ku Mang Dampa, nomor sejen aya nu kuduaan. Alhasil duit teh aya 7000 kabehna. Geus eueuh deui nu tumpangan mangkok dibuka hiji-hiji ana breh tetera nomor 3 Mang Dampa. Horse. Menang. Menang. Top-top duit dicokotan dipupul kabeh lep kana saku. Banar colohok nu sejen bengong malah si bewok rada kerung hatena was-was. Taikeun cek si bewok. Tukang main geus keur minah-minahkeun mangkok Mang Dampa meuni molotot. Nuturkeun muihna mangkok mana anu aya eusian regeureun. Genep. Pokna sok nuna duit 1000 nu sejen numpangan nomor liana. Aya nu 3000, aya nu 2000, aya nu 4000. Sabab tadi aya komando kudu ditaekeun Mang Dampa pangsa eutikna. Wagaduhung. Nah teu ditamahan. Mun menang dipotong ku Banar saparapatna, dabongan pasang saeutik, ceuk si bewok. Harna kudu sabaraha, Mang Dampa muncereng. Tenyo tuh batur panaraek. Jadilah cereng ditamahan 2000. Tumpangan Mang Dampa jadi 3000 barang dibuka menang deui bae. Mending gagak Mang Dampa memeh ngarawu duit ngigel heula, leungeun japlang cedak kana tarang batur kaparengan nu arele harok nyarekan lakdak dasar. Goblok sia kurang ajar. Ngaina sia monyet. Kituna teh bari ngayutkeun peureup. Cebet kana pucul Mang Dampa.
atuh mending ngabalieur bari aduh-aduhan tapi terubuh gancang malik kanu nampiling bieu haok nyentak. Kunaon si babi? Mah elewe deuleu tong sok lelewa sia. Nu disentak teu ngeunaheun. Ngajawab kalaku pereup deui can wabuheun ka Mang Dampa meureun. Barang pereup nyuruntul ku Mang Dampa ditekuk dicentok dibawa kana panyaranian kursi. Geduk dat peletok sora tulang nu potong. Koceak jelema ngajerit tuluy kokosodan bari burial bunceli. Puguh si bewok meuni rangge bakat ku amak pramitra. Lantaran dikitukeun anak buahna nu ngaran si Ocen teh. Heup. Kunaon sagala karibut ha? Nu ribut si kehe deui leung kuring. Teh Mang Dampa tuluy ngarabu duit. Bas kana saku ari Anggara tak-taki. Bisi aya itu jeung ieu sabab geus jelas kembangna geus aya. Eureun. Nu tatu kudu diurus heula. Nah, tugagabah teh si Ocen. Cek si bewok bari nulungan si Ocen. Tuluy dibenerkeun nu potongna diurut bari dijampean. Tetela mati harita keneh jempe leungeun bener. Nganyerina aya keneh jeung teu bisa nuluykeun ngadu. Misalna dengol balik, Mang Dampa cengkat tapi tak-tak anu nepak bari nyarita. Montong cehan sia. Nu licik ieu bieu kuring bagianana. Sok tulieun. Da kudu sieun kuring. Cek si bewok bisana kerengolona. Da duit nu geus katari ku Mang Dampa hayang beunang deui. Kumaha jang? Mang Dampa kalah nanya ka Anggara. Kumaha mang we? Sakali deui nya. Anggara ungeuk nya tujuan der pamaen ngulinkeun deui mangkok. Sanggeus eureun sok-sok numpangan Mang Dampa ge numpangan. Ayeuna mah nomor 1. Tapi barang ditarik ngageblos beunang ku bandar kabeh. Mang Dampa pantas menta idin ti Anggara rek sakali deui. Ku Anggara dicarek diajak balik tapi jung si bewok nangtung pok ngomong. Munit ayeuna hartina ngahina kana di dieu. Licik ngaranna teu satria. Mun lalaki sok layanan nepi ka beraina beudang deuleu. Ina aya aturan main kitu patut. Nya geus manggeus we moal nya eleh moal ulah eureun. Kumamun kuring menang tuluy. Anggara rada muncereng. Aya salahna hak anjeun. Ari terus-terusan menang. Aing ge moal wani ngaganggu. Tapi lamun ditinggalkeun ku cara kieu teu geunah licik ngaranna. Mun kuring maksa balik, jeung wae, tapi duit montong dibawa atawa hulu tinggalkeun. Huleng Anggara ngahuleng. Kudu kumaha mutuskeunana najan kudu gelut lain teu wani. Tapi kumaha nasib rahayat di dinya jeung deui mun ujug-ujug tarung moal kanyahoan Rusiana. Kumaha nyai? Anggara nanya ka Nyi Saera, teu langkung akang we. Teruskeun Mang, Anggara mere putusan. Keur nu aya di dinya sareuri, aya nu ngancunan, aya duge nu ngajebian, jeung rupa-rupa pamolah ngahajama panas hate Mang Dampa, ngarah teu husu ngaduna nu akhirna bakal karoro duitna kabeh. Der ngadu, padang ditarik ngageblos deui tereleh, karurud ku bandar akhirna duit Mang Dampa beak, atuh mending ngahuleng kesang tiis nyorolok, red ka Anggara. Beak modalna jang. Era, kena modal. Nya aya Mang tapi ngan sakieu-kieuna geuning tuh. Mun dipake main mah heug eleh kumaha dahar. Nyi Saera bisa naker main sandiwarana. Padahal mah duit loba keneh. Nya moga-moga we lah meunang, nyiap kadikeun neng. Song Nyi Saera mikeun duit der deui main, ai heug teh ngageblos deui, duit dirorod kabeh ku bandar. Asup kana rajut puni moal wani nyokot. Akhirna Mang Dampa ngahuleng lila-lila pok ngomong ka si bewok. Kuring nyerah lah moal beak lah, modalna beak. Ulah cehan ngadu malin kitu. Mun duit nu eleh hayang kajait deui nginjem ka bandar. Moal burung dibere asal bener mayarna. Si bewok masang pitapak loh. Ampura we kuring mah can wani nginjem ka bandar dah. Kuring mah bisa keneh neangan duit di luar. Minta waktu we peuting isukan ka dieu deui. Pasti duit kuring bakal beunang kabeh deui lah. Ditarik ti ku kuring Mang Dampa sesumar. Kerana araya didinya semu seuri ngahina. Si bewok teu maksa geus puguh musuhna karoroncodan mah teu ngahalangan ajan rek balik oge. Jadi kadurek mantau mah isukan mau modal euy sing loba. Kudu metet ai ka dieu mah euy. Si bewok seuri nu sejen pating cakakak horeng nu araya didinya teh anak buahnya si bewok. Nu sejen mah geus eueuh iwati Anggara sabatur-batur. Akhirna Anggara jeung Mang Dampa katut Nyi Saera bijil ti eta tempat. Dituturkeun ku si Tegar nu ngarasahan jelu sabab jagona eleh sarta modal beak.
Marukana nanyaan we kitu atuh barang geus jauh di tempat pok ngomong. Ampura janganlah akang mah teu bisa ngabantu. Ulah leutik hate kangkeun bae ngadu mah eleh jeung meunang atuh. Teh malah Anggara. Bade kumaha salajengna margi upami wengi enjing teu sumping si bewok sareng baladna sok ngiler neangan. Maksa sangkan eleh datang deui ka pamainan si Tegar hariwangeun. Keun kumaha isukan lah rek mikir heula. Jung ayeuna mah geura mulang karunya ka aceukna. Keun kuring marek ngenong di warung sini ni. Pangajang. Di parapatan papisah si Tegar kawetan Anggara jeung baturna lempeng muru ka warung sini ni. Ari Mang Dampa ngarasa hanjelu luar biasa lantaran kakara harita ngaduna ngalaman eleh da baheula mah bandar nu kumaha bae oge sok dirorod ku manehna tapi ayeuna bener-bener matak panas kana uteuh. Para mitra kaum dangu barang serog ka warung silini kaayan meuni jempling nu kadenge ukur sora jangkrik patemalan jeung baturna ti kajauhan kadenge sora anjing nu ngagogog. Anggara kaketrok kana panto warung teu wudu radalila meunang sababaraha kali. Kakara si Aki nyaring tuluy mukakeun panto lalaunan kawas nu asa-asa. Berai muka langsung ditanya ku Mang Dampa. Hararese teuing muka panto teh kieu lah, rada amek perpawa eleh ngadu. Si Aki meuli moyong kodpok nemalan. Ampunten Aden. Aki teh kiat kutunu capek teuing siangna. Sawios ketangki lah. Dasar Mang Dampa we atuh babari nyeuneu. Peda eleh maen ki. Cek Anggara rada nyindiran. Menikeuna pisan kana mamarasna Mang Dampa rumah saeut. Nyajang lah. Terus terang keheul Mang teh. Bari sup ka jero kawas teu ka imahna bae. Teu tumamu kop kana wadah cai nyicikeun tina teko lak nginum mending ngalek-lek. Geus kitu gek diuk ngarahuh bari narik napas. Neuteep si Aki nu meunutkeun panto. Sajongjongan mah jempe panonyi saerah mencerong kana bedog si bewok. Nu masih keneh nancep dina urutna can aya nu wani ngaganggu. Anggara muter uteuk neangan akal keur isukan kumaha carana ngarorod modal bandar sangkan bangkrut. Mang, urang kudu mikir ieu kudu bisa ngelehkeun bandar. Mun bisa mah duitna teh kudu beunang kabeh bagikeun ka nu miskin, pulangkeun ka urang Cilentah nu satalangsara. Wah, ujang mah meunang duit mah gemol we ku urang na bet mikiran ting batur beureun oge, cek Mang Dampa. Hatena can tiis inget keneh kana eleh main. Mun kitu mah Mang Jalir Jangji atuh teu akur jeung kasanggupan ti heula. Sing inget Mang nu kitu teh kaasup jalma munafik. Jalma teu dipikarido ku Allah, Anggara tetep leuleuy. Nah kumaha jang Jalir Jangji kumaha? Ieu Mang dangukeun sing tenget. Manusia dibagi 3 golongan. Mun diukur ku kayakinan kahiji jalma iman, kadua jalma kafir, katilu jalma iman tapi munafik. Nu iman mah geus nyaho nu percaya kana genep perkara. Kafir geus nyaho nya teu percaya kana ayana Allah. Oge mung narima kana parentahna, da teu percaya teh. Tapi golongan nu katilu mah mang teu terang nu kumaha tu nu iman tapi munafik. Naon ciri-cirina? Mang Dampa panona mencrong ka Anggara kalayan daria pisan. Kieu ciri-cirina Mang. Aya 3 kahiji sok bohong, kadua sok hianat, tara daek nepikeun amanat, katilu sok jalir janji. Alias sulaya lancalinci luncat mulang ingkar tina tali gadang. Ari Mang asup kana golongan mana? Memang lain kafir da geus percaya kana ayana Allah. Sarta geus ngeureuyeuh daek ngalakonan salat. Hanya kala aya ciri-ciri munafik nya eta geus jalir janji. Itu. Jalir janji deui. Palebah mana jalir janji Mang? Ulah kitu jang. Mang Dampa jeba-jebi. Barito Mang geus janji ka kuring yen rek satia satuhu sarta ngagugu kana sakabeh parentah kuring. Tapi nah ayeuna bet kitu. Dititah ngabagikeun duit ka nu balangsa kalah karek digemol ku sorangan. Lamun kitu mah kuring teh teu tanggung jawab atuh mun aya naon-naon anu tumiba ka Mang. Sarua jeung mau karep sorangan Mang teh. Nga atuh para mitra sadaya harita ngahulang Mang Dampa teh bari kerung. Mikiran omongan Anggara sanggeus radalila cakakak seuri nepak ping-ping bari ngomong. Ujang mah sok babarian ari naon teh Mang mah banyol atuh Jang. Teu lah teu sanyana. Mang mah sejak satia moal ngaletak ciduh cek Ujang beureum.
cek ujang koneng cek ujang belang coreleng. Nya anta teh mang supados ujang percaya mang kudu sumpah naon. Mang Dampa balik nanya, bakat ku hayang dipercaya meureun teu kudu susumpahan mang. Sabab kuring mah lain hakim, dina ajaran agama Islam teu meunang ngobral sumpah. Kajaba lamun dipenta ku hakim, sabab ngan hakim nu boga wewenang pikeun ngangkat sumpah. Oh, jangan gitu jadi kena kumaha tuh mang teh. Nu dipenta ku ajaran agama Islam, ieu ti jujur jeung bener. Mun ngomong ulah bohong, antara ucap jeung tekad kudu akur, oge kudu luyu jeung tingkah paripola. Cindak nama ucap tekad jeung lampah kudu luyu ulah pasalian. Lamun jelema geus bisa kitu insyaallah dipercaya ku sasaha oge. Naon sababna? Ari sabab mun munding mah nu dicekel teh tamangna. Apan jelema mah nu dicekel teh omonganana. Jadi mun emang hayang dipercaya ku kuring, teu kudu sumpah, cukup ku ngomong nu bener jeung jujur, akurkeun jeung kalakuan. Peun sakitu. Mang Dampa ungut-ungutan. Manehna namahan luang ti Anggara. Atuh harita teh Anggara geus mukakeun uteuk Mang Dampa. Nembongkeun hakikat hirup anu sanyana oge kadengieun ku si Nini jeung si Aki. Duanana ngabandungan sarta hate muji kana sikep Anggara nu tetela najan ngorakeun ge luang nama geus kanel. Nah kitu mah kahartos atuh ku Mang teh. Mangatuh lajengkeun bade kumaha tujuan ujang ayeuna teh? Urang pilampah enjing, cek Mang Dampa darianaker. Urang kudu muter uteuk, sangkan bisa ngarebut duit bandar ku cara lemes. Duitna urang bagikeun ka masyarakat. Nu ngabutuhkeun sabab geus jelas urang dieu teh keur pailit. Nu duitna diserot bae ku pamaena. Mang ajang lah, mang bade ngiringan we nanging kumaha tuh carana? Da geus puguh tadi ge eleh malulu geuning. Urus sakali meunang, teu matak jadi dangdanan kalah ka matak ucutan. Temal Mang Dampa. Gunakeun atuh teu Mang. Lain Mang teh jago, Nyi Saerah milu nimrung, leres jago Mang teh. Mata kadu bojo ge nyai, tapi lah dina urusan mah rumaos we poekeun ye kalah ka gregeteun. Aya ngawut-ngawut ye. Mang Dampa pepeta bangun gemes. Ngawut-ngawut naon Mang teh puguh teuing? Ngawut-ngawut simut. Geus Mang ayeuna mah kieu ye. Isukan isuk-isuk ngumpulkeun kertas sing loba, tuluy nginjem gunting ku Aki. Keuretan atawa guntingan segede-gede duit puluhan ribu. Teras kumaha? Teras kumaha Mang Jihad cenah jadi duit, penting isukan urang bawa main. Keun bae eleh ge pokona mah asal duit asup kana kantong banar we. Rek kumaha meunang duitna? Ari ngaduna eleh mah. Mang Dampa kerung manehna teu ngartieun. Malah Nyi Saerah ge olohok, can bisa nuturkeun jalan pamikirna Anggara. Urusan eta mah kuring nu ngatur Mang. Tugas Mamang lokat eta kertas sina jadi duit. Isukan Mamang kudu ngadu deui. Sang hareupan ti mimiti der nepi ka lekasan engke kuring nu ngatur. Nya Mang atuh ari kitu mangan tetep aya Mang mah teu ngarti ieu. Rek menang duit kumaha ari ngaduna eleh mah? Teu ngarti ieu. Ngacung teu ngartos mah tuh Mang. Nyi Saerah seuri. Ngacung ka luhur ngacung ka hareup. Teu uyahan si Mang mah. Nyai masuk ngeureuyan atuh da. Nyi Saerah teu ngomong deui. Ari Anggara ukur nyerengeh geus kitu pok nyarita deui. Pake ku Mamang sanggup atuh henteu pikiran. Sanggup jang, keunah urusan eta mah Mang tanggung jawab. Tapi cek kulo ulah dipake minang teuing cenah bisi Jamal. Kudu sakali kitu ge mun butuh pisan. Jelas urang keur butuh ieu teh cukup sakali we. Asal sakalian sing loba ngajiadna sakarung sugan. Sugan dikabul jang tapi kamana neangan kertasna ye. Sabab ieu teh peuting hese ikhtiarna. Ari ngajiat lila teh henteu. Anggara kalah malik nanya. Moal lila jang karena ge sulap atuh sakiceup ge jadi. Mun kitu carana isukan pas sore ngajiatna ngan beurangna wayahna kudu ngider ka unggal imah. Neangan kertas urut anu sakira heuras keneh ulah nu geus kucel. Mangga beres aja. Beres Mang sanggem ye. Mun geus sanggup ieu rapat ditutup, sok sarare babahanan keur poe isuk. Bisi kudu ngadu sapeuting jeput. Anggara harita teh tuluy unggah kana bale-bale goledag ngagoler di anggal ku buntelan. Abdi di mana, Kang? Nyi Saerah bingungeun ngan untung Nini Surti gancang milu nyarita. Neng masarang Nini we atuh keuna si Aki di luar. Bener pek atuh kalinya keun Aki mah di poyok. Si Aki nya tujuan.
Telobat aturan deui harita keneh Nyi Sairah asup ka kamar pribumi, aki-aki kapaksa ngelehan maneh sarena henteu di kamar. Para mitra kaum dangu, jep daya nu ngomong tekung si jam-jaman geus kadenge nu kerek meni nyegrek. Mang Dampa jago kerek ari anggara mah sarena nganyigir ka katuhu. Panon jiga nu peureum hayameun maklum cicing di daerah teu aman bisi aya naon-naon sabot tibra. Tapi berkah nepi ka isuk teu aya naon-naon. Korejat anggara hudang kekereuceuman bari 2 kliuk geus ngaguyah-guyah Mang Dampa malah gera-gero ka Nyi Sairah. Ngageuingkeun semurusuh sabab geus caang kapiheulan ku hayam nyaring teh. Uluh, ku sabaraha teh Jang? Mang Dampa bari kuliat, panon melong kana bilik nu kakara katara karancang. Geus beurang Mang, geus beurang buru-buru kacai salat subuh. Walah, alah, teu bisa Jang teu kaji monya salat subuh waya kieu, era ku hayam. His, lain kitu carana Mang da ieu mah lain ngahaja hudang beurang sabab kabeurangan. Bisa keneh waya kieu ge ngan syaratna kudu buru-buru ulah salse teuing. Ayo kacai urang salat. Anggara buru-buru berang. Nah, buru-buru bisi kaberangan manten. Mang Dampa maksakeun nuturkeun sirah rada kandeu. Kandeu balidek. Mara mitra. Larieut we ieu. Da peuting tas puyeng katurug-turug berang capek, jaba ngaduna eleh deui. Tapi najan kitu ge teu burung bisa milu ngalaksanakeun salat. Da kaparengan deukeut tampian aya mushola ngan kalotor ku buluk. Kawas anu langka dipake. Barang berai panon poe nyorotkeun cahayana anggara jeung Mang Dampa katut Nyi Sairah geus rengse salat. Gek dariuk dina bale-bale sorat si kopi gosor goreng peuyeum puguh we nikmat. Walah, ini rame sama Jang. Cek Mang Dampa ujug-ujug ngomong kitu we kadawak kana goreng peuyeum celebok di dahara cacamuilan. Naon rame teh Mang? Anggara mencrong suruput minum cikopi. Tawas basa keur ngadu lah. Sor teh pais bibit segede bitis. Kambung seungitna Surawung ngajepat di kabitaeun beuteungna rada beureut bureut teu kawas nu reuneuh 7 bulan. Pantesna teh papal pinuku nog. Anya kal sangun rada bear harita teh. Tapi teu ngurangan kana kanibata dahar sabab pais bibit teh meuni pangpung meuni pungkil. Mungaran ngahanca nyewol pundukna. Cakial mata kedeudeuyeun. Terus kahanap lamun sir parat nepi ka buntut. Pamungkas lah ngabedel beuteung meuni nyentreu teh. Da eta mah ina gorehel teh. Aya ucing ngaharengan. Aduh, ngauk lauk geus be aku ucing kasabalaan sia. Kunaon ari Mang Dampa di mana ya ucing teh Mang? Asa teu puguh teuing di jero pago atawa dina jero beuteung lauk teh. Cek Nyi Sairah teu ngartieun. Sumun dina beuteung lauk. Mang Dampa lalengakan kop kana goreng peuyeum. Batur mah karek beak hiji manehna geus 3. Ngarahul teh aku sorangan lauk segede bitis nabat teu bisa dicicingan ku ucing hirup teu kaharti teuing. Moal kaharti atuh kurang mah nyai sabab Mang Dampa nyarita ge di alam wewetengan. Moal kaudag ku akal anggara ngabanyolan. Di alam mana Kang? Adu ka teuing lah tanyakeun ka Mang Dampa. Di alam impian neng. Mang Dampa miheulaan mah terus cecengiran bangun anu gumira naker. Si badul teh hanas di Bandungan. Nyi Sairah nyerengeh seuri. Keur kitu jol aki-aki para mitra. Si aki teh tayohna kabiteun ku sempal guyon gogonjakan. Bet asa betah di warung teh loba nu seuri mah. Da biasana mah keung jeung keung bae pangaruh lapu lampas si bewok jeung anak buahna. Aki ge boga dongeng. Cek si aki gek diuk milu ngariung para mitra sadaya. Sok-sok atuh sing rame. Dongengna lah sok rame konging kolot megera. Mang Dampa meuni saregep naker panon melong kana beungeut si aki. Abi resep kana dongeng teh ki cek Nyi Sairah. Kieu dongengna teh aki teh baheula fungsinya bakal dasar laut. Didinya kapangi jeung Ratu Teri. Nanya ka aki teh asal di mana ngaran saha naon pamaksudan. Barang dijawab ku aki dicekeng derek nyangan inten di dasar sagara. Ari ceuk lauk teh eueuh di dinya mah aya ge cenah dina jero beuteung aing gitu. Tuluy atuh aki teh mikir 2 kali, barang ade iki teh buru-buru we ngajeleng kana sungut lauk. Tuluy lumpat kana lak-lakanana, bleus kana kadutna. Ana
boleh menicang mabra. Ngan bauna auzubillah. Terus si aki teh ngubak dina isi kalut neangan inten. Hanya kaja kapangi. Kalau kacapai we wungkul. Geus bosen neangan inten kakara sadar rek balik hese. Lantaran si rauk teh sungut na teh muka. Palem we. Aki ngagorowok satarikna tapi kalah kacil di sorangan nu katorekan. Da sora aki malik deui jadi aweuhan. Tapi aki mah teu eleh akal belenyang we lumpat. Nu dijugjug teh liang ceulirau. Ana beres aya jalan kawas di jero guha. Lalu jeung barau, aki ngagorowok di dinya. Sugane ka dengan gulau. Warawitra ngasuh heula, kumaha ngagorowok na si aki warawitra ke ngasuh heula. Harita Mang Dampa megat kalima. Kumaha ngagorowok na ki? Ceuk ge buka panto. Kitu ceuk aki teh. Tapi anger eueuh nu muka panto. Wah, teu omong terus saya kebat wijil tina liang ceuli. Hari bener di silauk teh geus pae ngagoler dina karang. Si orang dikatorekan ku aki da ngagorowok sacaker tanaga. Aduh, aki wa ampun. Aing bohong tapi kayak lagu katorekan segala. Anggarang ngagak-gak seuri nyi saerah nyerenge. Dahu ujang pae balas katorekan lauk teh. Kuring mau percaya gitu lu kumaha? Mang Dampa penasaran. Ai tuluy na mah teh lauk teh ditungtun ka darat nu dicekel teh kumisna. Dina cai keneh mah hampang, jang. Ari geus nepi ka darat teu kaulet-onget acan da buku ngajung kiring sagede pasir. Tapi aki maksa ngagusur dah yang kabawa ka imah lumayan keur dengan kejo ceuing teh. Moal beak 2 bulan atuh. Badang keur diungut-ungut gulipak teh ningang hulu aki. Jaman dikatura lengan lagi lah tuh. Sehari tadi eling-eling. Ingat-ingat deh. Geus digugulung ku si Nini. Tarang dibengker sirah lieur. Tuluy aki teh nanya ka si Nini. Hari aki kunaon cegeng teh. Hari cek Nini teh. Eta cen aki mah nalaktak. Pago ngadon digugunyang heuk we celengan murag. Ninggang terang aki. Popoy sehari tah duit receh manca budak. Cih. Anu sahulueun dongeng teh ngimpi dewe tah nya atawa nyaan teh aki. Nyi saerah kerung bari nanya ke aki. Ngimpi aki oge nyai. Ger sarerea saleserian. Malah si Nini nu keur ngagoreng comro ngerengeh seuri tuluy milu nimru. Nya geulis ngimpi si aki mah malah aya tambahna bari ngalinur ngimpina teh keur hees tibra ngadon ngagugunyang lomari. Nya ningang cengcelengan teh dari tunda luhureun lomari. Kitu paingan atunya kadeki ulah ngalinur deui. Kumaha mun warung di ruag ku aki pan riweuh. Moal ngalinur deui mah ayeuna mah. Da mun sare teh sok dijaga ku si Nini dicekelan bisi ngalinur deui meureun. Situ uyahan si aki-aki baberenyen. Si Nini ngamalang. Bari ngagoreng Mang Dampa ngagak-gak seuri anggara jeung Nyi Saerah pating serenge. Keur suka bungah kitu burudul aya nu datang kabeh marake baju hideung aya nu ngaliglag dadana. Aya nu nyangkleh calanana. Aya oge nu iketna disampaikeun dina tak-tak ngan ari bedog mah kabeh sayaga. Puguh aki teh meuni pias lantaran geus teu sak deui nu datang si bewok sabatur-batur. Malah si aki teu kungsi ngomong naon-naon si bewok tepi manten. Ai, geuning raya di dieu jago ngadu teh. Kumaha bejana di Cilenta. Cek si bewok bari neuteub ka anggara. Terus ngadila ka Nyi Saerah nu sejen pating pedeng kreng nulak cangkeng. Aya ginu jamedut baeud matana mureleng ka Mang Dampa. Horeng si Ocen anu leungeunna dipotong tibukeun ku Mang Dampa. Tapi ayeuna geus hade bubuhan aya bengkelna nu geus moyan. Alhamdulillah cicing di Cilentah dengan hanyakal we betah lah cicing di dengan hanyakal we. Boga modal ngan ka ngadu naon teh keur ngadu peuting engke duit ledis dikukud ku Anika. Ceuk anggara terang-terangan. Teu ieu boga kasieun cakakak si bewok seuri pok ngomong bari nulak cangkeng. Ulah sieun. Peuting ge ku akang diberi waktu nu selalu asa. Mun perlu nu sejen moal meunang milu ngadu. Asal anjeun nyaan betah. Soal duit babari nginjem ka banar moal burung dibere. Asal puguh perjanjianana. Cek si bewok setengah ngolo. Pasti kuring datang ke tempat ngadu. Bagus. Kudu kitu we lalaki mah lamun nyan rek datang. Urang curak-curak heula pesta nginum di ditu. Keun akang nu mayar asal kuat nginumna. Uleung ngadenge kitu mah kudu kumaha carana.
lantaran nginum lain nginum cai enteh dadu dimaksud ku si bewok mah nginum bir atau ara. Tapi anggara teu kumeok memeh dipacok, perjuangan memang berat perlu aya pangorbanan. Nuhun kuring tangtu datang. Syukur pisan. Ta eta lalaki langit lanang jagat karana. Geus sakitu we. Kan ieu teh akang rek nyokot bedog. Geuning nancep kene di tempat dahar tina taya nu mahi ka akang. Cek si bewok bari tuluy ngaragamang kana bedog. Nuti kamari nancep keneh dina meja taya nu ngaganggu, taya nu ngaharu biru. Anak buah menceronggep si bewok nyekel perah bedog barang dicabut teu uget-uget acan pageuh mending ngonci. Si bewok ngarenjag beungeut keuneuk tapi can loba omong. Manehna ngerahkeun tanaga sagemblengna tapi bedog anger teu regrog-regrog pageuh kawas nancep dina beusi. Ramtiado, kunaon bedog ha? Aya nu ngajago kitu. Si bewok kakara sadar yen bedog datang tu aya nu ngaheureuyan. Purileng panona ka anggara, purilah kamang dampa. Tapi ka Nyi Saerah mah diliwat atuh Nyi Saerah sama menana teu beungeut si bewok. Ngapalkeun keuretan beungeut